Ambil gaji Facebook kesekian kalina sambil nyaritakeun perjalanan ngonten sampai bisa gajian. Nah, berhubung di tempat aing mah jauh ke ATM, jadi ieu ku aing geus ditransfer kanu sok biasa ngambil cash. Di dieu ge aing naik lempang bae soalna deukeut henteu terlalu jauh. Teteh enaknya bisa gajian tiap bulan di Facebook atuh heueuh dak alhamdulillah tengah henteukeun ieu rezeki najan tageh ngeun leutik ngeun aing mah heueuh sari sok eta teh gaji buta soalna urang ngeun ngonten doang kieu doang emang kadeleuna nagenya digaji. Tapi ulah salahnya dak capek na ngonten sarua bae capek jeung digawe urang biasa doang pabrik soalna naon urang encan mikirkeun ide konten encan nyieun video encan urang ngeditna pokona mah henteu semudah nu ku urang dibayangkan. Jeung anu leuwih susah mah nyaeta urang konsisten. Nah, jadi caritana aing selama 7 bulan teu pernah libur sehari pun nyieun konten nyieun video nya barudak padahal susahna setengah mati liurna oge lieur banget. Atuh heueuh leuwih sedih mah aing selama 7 bulan eta encan di MK nya encan menang undangan monetisasi konten atuh tapi aing teu pernah menyerah tetep konsisten tetep berjuang dan alhamdulillah 7 bulan konsisten akhirna menang undangan monetisasi konten jeung alhamdulillah nanya unggal bulan gajian. Sanajan gajina teu sabaraha tapi setidaknya perjuangan terbayarkan. Jadi intina mah kanu karak ngonten sabulan 2 bulan encan aya hasil percaya ge nya terus konsisten terus semangat semoga ada hasil ke depannya.